Waduh, ini gimana ini ya? Belum pada bayar nih. Orang bayar utang. Udah hampir sebulan lebih. Coba lihat pembukuan ini. Waduh, pusing. Waduh, yang belum pada bayar nih. Uang hampir 200 juta lebih. Waduh, coba iya. Dan malayar hutang. Ah, waduh, udah. Saya telepon. Suganan aya nu mayar hutang. Waduh, usaha ya. Nomorna anyar ya uang ngaranan ya. Wah. Angkat ulah ya. Angkat ulah ya. Coba angkatlah. Halo. Siapa ini? Gitu. Perlu dengan siapa? Gitu. Halo. Halo, ini siapa? I- I- Iya, ini siapa? Halo. Ini saya yang biasa datang ke rumah. Oh, gitu ya. Siapa ya? Masa nggak kenal sih? Oh, iya. Aduh, kamana ye salaki ye kurang meriang kieu eueuh datang ente diurusan kamana ye salaki. Aduh, Waduh, ini malah susu sayang. Waduh. Ya, halo sayang. Jangan telepon dulu. Ada bini saya. Tuh, keur muriang. Ya disambung deui, ya, disambung deui. Ya aya ibu security ye. Keur gering manehna itu. eta salaki saha nu nelepon lain ka dieu ngurusan malah ngurusan telepon bae. Saha tanu telepon salaki dianggap-anggap kurang ya kergeri. Hayo ring teleponan bae nya. Saha eta awewe saha? Ah, iya mah Mang Karman, ieu mah. Tuh Bohong bae. teman bisnis Mang Karman. Ulah sok bohong. Ye kergering ye urusan.
Mana ngali ningali Mang Karman, Mang Karman. Aduh, mahayu kenyahoan HP dicokot. Aduh. Kumaha ieu? Heuh HP mah. Mau bisa teteleponan jeung si sayang. Mahal HP hiji-hijina dicopot. Waduh, dia mah kudu kapanggih, kudu katimur, kudu kapanggih, si sayang. Apa yang geus eueuh, apa yang ditahan, aduh, kudu kapanggih. Aduh, dia mah orang kudu berangkat dia mah ya. Caang ya, berangkat.